Lah ieu cau can kolot ieu mah can asak coba aing teh butuh jeung merebeas kamang bang anu aya di ieu Gunung Sari. Di dinya di pangubahan manehna ek nyunatan bukan budak leutik ngan ieu cau nu di seja masih ngora keneh ya aku aing kudu dipake merebeas mah ieu cau ngora tapi teu naon sih. Ieu teh cau teh lamun hayang alus mah cek kolot kudu dipilihan. Ih, bubutna ampun ting. Itu cek kolot baheula. Sarkil. Ih, kita kebun batur. Aduh, eta memanjut nu kitu jang kandang monyet jang naon eta? Heh? Ek panen tuh dulu cabe aing. Panen. Bikang sia eta ampun ting. Panen naon tuh maneh? Cabe kieu tuh dulu. Aing geus marejeuna. Aing ge aya kabar ti Mang Elin, Om Elin tah. Ngabijaan ijah tuh longok cabe sia cenah tuh. Alat keneh loba nu nyolong aing mau panggebug tuh dulu. Aing teu percaya maneh nernak cabe. Nanam cabe aing mah resmi. Da anu ka apal aing mah nu kieu mah jang marmut. Jang nanam marmut. Aing makil memanfaatkan apa yang ada gitu, aing dipake. Kita pada ayunan budak ya. Aing pake we lah jang ieu. Eta ayeuna mah kieu we mah. Eta mah uang pake we tuh, aing erek ngalah cau. Hah? Aing bawa cau, erek ngalah cabe aing sareng keburu bulit manten. Lain aing teh erek merebeas, nempo cau. Cuma kalah ngajak ngobrol deui, aing mah ek indit. Ih, kumaha sih? Maksud teh kieu aing teh ka dieu teh kaleuweung teh erek ngalah cau jang merebeas. Jang merebeas eta Mang Bang. Urang Gunung Sari, eta nu dipangumbahan kan bukan budak leutik. Heeh. Kumaha kitu? Ek disunatan budakna. Nah, dibere naon we tuh kudu beas zaman ayeuna ku beas nu canggih atuh naon kitu. Aing geus ku naon pan zaman ge kitu. Catering atuh nya catering cing mah alun-alun kos aing jor gerak ini lah. Sing bae kita kebon batur kade kitu teh. Kebon batur nu aing kitu aing teh anyar kitu ka belakang. Moal nanyakeun kitu aing ke si mana wae kitu ijah sia sadaya ka mana gitu. Aing teh ti Uganda Sarkil. Aing mana teh si mana gitu? Ti Uganda aing. Teh naon mah di Uganda? Uli panggul aing teh cocok caina di ditu mah marerang. Atuh paingan sia jadi ayeuna manggulu kitu. Deuleuh lamun aing garimpa kala susu we meotan. Oh, geus juga gerak ini. Ayo kayaknya. Sok. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Lu naon atuh? Eta mah. Ih, nangan si Ijah. Ek naon? Ente nanangan si Ijah. Ih, geus boga janji euy. Janji naon? Ngaborong cabe. Cabe. Heeh. Kela. Berarti bener si Keher teh nernak cabe di kebonna. Bener eta iraha ngomong si Ijah. Kamari. Heeh. Aing lieur geus kuriling neneangan. Bieu papanggih jeung urang mamajut ieu bieu ge mamajut naon? Kawas anu karanjang jeung kanang mermot, ting jang kanang monyet eta da si Ijah bieu mamajut di papanggul. Lieur jangan cabe kalau loba jagung. Aing teh. Kuat kati siblek urang. Lain dong urang teh kieu euy. Nyebutkeun si Ijah ti naon? Kanada ti mana kitu? Manehna teh da. Jeung urang kakarek bieu papanggih deui. Inti Kanada. Hah? Inti Kanada. Di Cina, dan Cina kolomeran. Heeh. Goblok, berarti bener nya si eta. Henteu kieu we dong. Lamun nya bener ka si Ijah mah bieu lewat. Heuh panggih jeung urang bari mamawa. Jang kandang marmot lah tinjang naon. Bieu lewat pisan. Sok ke urang nyamperkeun ka ditu lamun nya bener mah bari urang hayang apa? Bener teu manehna nerrak cabe gitu. Silih acan si Ijah ngaliwatna. Bieu. Heeh atuh. Sok kitu. Ke urang nyamperkeun ka ditu. Yuk, assalamualaikum. Salam. Dudung aya wae colong ku aing perangna. Perasaan aing tadi nenem parang di dieu. Ai bieu eueuh. Ieu mah aing curiga ka si Dudung.
Pasti si Dudung. Bener ya mah kudu disusul ya. Dagoan dong, ku aing disusul. Aduh. Gusti, nu agung ya. Merasa terpegalkan ya awak penting. Jauh perjalanan teh sudah Gusti, agung. Mari jangan dipanen. Aduh. Kaburu bulit anten kudu ieu dialaan ieu mah. Geus diisieun di geus eueuh jalma geus ieu teh. Geuning nempokeun wae. Ye dulu aing ye bekerja keras. Teh yang sukses mah dulu kebon aing loba hasil kerja keras. Tuh, dulu. Di jalan sok aja papang jeung si Sarkil teh. Sok sial. Si galurah amung itu teh. Aduh. Lurah amung si gede sirit. Tegablek pikiran teh nya. Sakitu ku aing geus ditolak sabaraha kali ge. Ampun ting. Bisa weh si kehead. Juga nuheuh cicing di dinya supaya menang perhatian ke aing deh. Boloho lurah. Kehead giran ku aing dideulekeun mah kabur goblok sia teh. Aing mah boga lurah teh kitu-kitu teuing dah. Aduh. Da benernya. Cabe aing cengek aing si garoblog teh nu ngebararan juta teh gara bagisan pikirannya. Geus puguh cabe ata kene diaralaan. Tapi kan teu jadi ge teh dirabutan ya Allah, Robi. Astagfirullahaladzim. Mabak lagi mah kudu ngadatangkeun ieu bulldozer sugan kudu didoser deui ieu mah. Ini kena hancurkeun kabeh. Atuh aing rek panen naon harajo keneh kieu leutik. Penting. Usan peduli ka aing mah da heueuh. Nah kalapa aing juga pae. Kunaon teh nya? Kada ku aing sakedik. Aing kitu nya euy kalapa teh. Menyegundul kitu nya kalapa teh. Buah-buahan deh. Atuh aing ekakan naon ngalebok naon caucan alasak cabe harejo keneh. Kalapa teu buahan. Tak kieu aing mah ipapanggih jeung si Sarkil teh. Loba kasial si sirit mah da. Ampun ting. Aduh. Ning hejo ciki teh. Hejo. Terus ngalebok limun jadi hejo. Si Babal
Eta naon nyileung-leung di dinya. Siga puyuh. Ija. Ih, sia dudung kehead keur naon? Bebal teh. Sia mangintipnya. Ngintip. Hah? Eta nagogna teu kira-kira. Sia mangintip nyaho aing jaek naon sia ka dieu aing lain naik ngintip mah. Teu sudi teuing. Ih, Intip aing mah ek ngintip ka deuleu. Lain. Sia teh rek ngintip atau rek nyolong cabe? Tah eta. Hah? Teh ngaborong cabe. Ngaborong apa rek nyolong? Ih, teu percayaan. Nanem kok cabena kieu, aing jadi rada ngarengkog. Ah, sia. Aduh, Kalijat deui. nu bener teh mana rek naon? Si teh sardung. Heeh. Aing teh nanyakeun cabe. Cabe naon? Iya tah, cabe ngaborong cabe aing teh. Boga duit kitu maneh. Astagfirullahaladzim. Toneuleuh beungeut. Deuleuna dompet tah. Aing rek panen Yo. tuh sardung deuleu tah. Sok panen heula Tuh si kapake Sarkil. henteu. Aing yo gara-gara pagi-pagi jeung si Sarkil dah lo. Dudung, Berarti bener maneh. sardung, kehead. Yo tuh dah lo kalapan aing eueuh buahan. Parae. Ya, dengekeun. Cabe parae aing ge pagi jeung si Sarkil. Congkrang aing Hah? di teangan. Lah. Aing bisa lewat da si sirit di banyu congkrang. Pugu ieu teh ka mana nu bener teh si sardung ka mana sih? Bieu ka maneh naon tas naon bieu ka maneh? Gur ngintip aing keuih, aing keur nyibor ieu cabe diintip. Ke rumah Balo. masa. Maneh apa tuh? Si Dudung. Naon? Si. Oh ya. Ih, Betul lain bebeja, anas mah ku aing di layanan ngobrol. atuh moal congkrang aing di Banyut. Deng, nya kasep gitu. Congkrang aing di Banyut. Ngomong dia, Kil, ngomong nama kaborong cabe cenah. Aing bieu melakukan tanggal sampun nenangan congkrang. Yeuh. Si Sirit. Lain dibanjut, dicokol. Eta keneh Dudung. Apa di ieu mah congkrang aing. Yo, dengekeun. masih Tiga. sardung. Hah? Aing teh bieu teh melakukan tanggal sampu, ieu digolerkeun da sakilat di bawah congkrang. Lain, aing mah karek apa? Juga Eh? teh kitu. Oh, nya ah we teh ku kasepna nya. Ih, Geus aya nama kieu. Nya, ieu dengekeun Dudung. naon? Ai maneh ka dieu maksudna ek naon? Heueuh, nu Ngaborong cabe. Ieu ek diborong cabe kieu ku maneh Dung. Ih, pancugan teh alus tadi nama. Loba ditagogan cabena. Atak keneh, Dudung atak Duh. keneh. Aya nu nyolong. Geus aya nama kieu. Maneh bener boga duit Dung. Boga, Sok. loba. Mana? Yo, teu percaya. Ulah, Ah. mana lo? Tuh, Sarkil. tong nu leubeung. Cenah kieu punya loba duitna. Sia mah teh apaleun. Dudung kieu teh. Kieu ge anak Hah? Haji Bakri aing mah. Oh, anak Haji Bakri diwadalkeun ku bapana jadi kieu. Duit mah teu beak duit Geus mah. kieu we jah. Hah? Da aing jadi rieuit ngomong jeung kieu mah. Heeh. Hah? Jadi rieuit aing ngomong jeung nu kieu Mending mah. bantuan ieu atuh panen pare ieu non, ieu panen cabe kieu di aing bantuan. Lah, mending kene kieu. Hah? Aing ngaborong cabe, cabena eueuh. Aing Terus? borong we si ijahna ayeuna mah Ih. wadahan. Iya, Sok, aing teh nu Haji Lang. Amung, kieu-kieu ge aing goreng patuh ge nu lurah Amung. Jong aing teh. larejeng ayeuna mah hayu. Ih, aing teh boga wudu, boga wudu, aing teh boga wudu, boga wudu ku aing. Kumah keun we. Aing mah boga wudu, aing boga wudu. Ampun teh ya. Alhamdulillah guys, udah sekian lamanya di Glodok Komedi teh bijah vakum dulu kemarin teh kan lagi ada ieu PPKM nya kinya. PPKM ujung non teu meunang ka mana-mana nih. Jadi libur heula syutingna. Saina emang gunung. Alhamdulillah Juli. Teh Bandar Beas. Jawa Padang. Tuh. Teh syutingnya di mana sih? Itu daerah mana, Ki? Hah? Paku. Kumaha, Om? Yuk, syuting. Pertama kali syuting kumaha rasana, Om? Tuh, alhamdulillah. Kumaha? Seneng euy, Seneng, loba seneng, pika capek, oh. nya lah gitu Aduh. tah. Ya bija ge rada kaku deui geus sila tuh dan teh non, Oh. teh syuting. Apalagi ngamimitian bareng sareng Ceu Ijah euy. Loba grogi lah. Gunuk anjir banget tinggal ini gunuk kieu euy.
Tos di Uganda guys saya teh euy. Tuh. Lain Namanya? Uganda. Hah? Cina belok. Oh, jadi akhirnya posisinya syutingnya di Cipaku. Terus si Roman akhirnya kunaon teh diajakin si Roman loh. Si Roman teh kan sekolah, terus mulai sekolah geus ieu deui, bodok sekolah paling kayak dina hari Minggu lah. Jeung anak-anak urang syuting deui. Jadi hatur nuhun ka sadayana anu tos ngadukung channel Golodog Komedi, khususnya anu di Gunung Sari teh non rumah naon teh Ki? Di Gunung Sari teh imah naon? Imah pojoknya, imah warung pojok. Kang naon Kang Sa? Kang Sabren diantos kerja samana cenah bade syuting jeung Bija. Oh, retakan ku aing mageran lah. Ya hatur nuhun ka istrina Mang Sarben ieu tos di pasihan aku. Acungna bistro banget. Sareng kerudungna nya. Contohnya ada contohnya ada Sabrena. Kuring dia aya kalepatan karengku aya ucapan anu salah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Lucu, sumpah lucu. Guys, mau lihat Bija disalin nggak? Mau lihat susu Bija nggak? Hah? Lamun kalian nempo Bija tataranjang, sudah yakin kalian bakal olab dari Bija mah. Lengan gareneuk banget gareneuk gitu. Tapi alhamdulillah intinya syuting dina dengan ieu teh terus beres. Melelahkan guys tinggal itu terus mendung di daerah itu mah Baghdad tuh ya. Nah jangan lupa like, komen, share, subscribe nya di Golodog Komedi.